Yuk main edit wae. Parkir. Oh nya ya. Nah, gitu tuh. Sok. Aduh. Atas beres, ah. Atos, kumaha? Nah, kumaha biasa ya parkir. Oh, parkir. Aduh, diparkir geningan aja nama A. Ya atuh di mana zaman kiwari anu gratis, modal kudu mayar. Gak bisa para A parkirna. Alah, goceng lagi biasa. Mana mahal pisan. Alabatan di Senayan parkir teh. Bawa uang, masih teh. Oh, wah, gara daya duitna lagenan. Ya, langsung nata. Kelamang ya. Aya ketang. Pan iya aya duit 5.000. Iya, Mang. Tuh tadi kadekeun deui, Mang. Kan Ya. aya duit pas. Cuman ti tadi mitu kudu mulangan teh hulu. Nuhun ya. Atuh nuhun. Ieu teh do. Wah, Keur butuh duit, Dis. Boga duit teh lah yang nyape motor teh. Kumaha maksudna mi HP motor kieu? Kumaha ieu teh? Teu ngarti aing mah ki. Teu ngarti tah urang butuh duit tah. 200.000 we 2 poeun urang nyape motor. Itu duit pisan ya. Tapi lumayan euy rek digadekeun mah ki. Udah aing butuheun. Bener ieu teh maki. Atunya bener apa ieu keur dihareupan motorna ku urang pura ku motor batur atuh da urang mah bisa ngairupan oge. Bener ieu teh ki 300.000. Heueuh, Dis naha. Ya tuh bener mah lumayan jeung udah urang. Ya atuh da malila ieu urang ada nila. Itu 200 ya Oh, mah. 200. Bang teh. 200 teh urang mah mulangkeun 200. Malila teh sabaraha minggu? Nah dina dilana sabulan wae atuh. Oh, heeh. Ya, Gitu. dibawa tuh kurang motornya. Heeh kan kade rawatan mah perlu Heeh, siap. Urang mah kana Siap. barangna. Siap. Enak ke mana? Urang balik lah. Siap. Ya. Ya, nuhun ki. Heeh. Aduh, lumayan. Euy, mantap. Ah, ini mah ayo sana. Cuma sakit atuh, Bos. Hirup kieu euy. Nah, itu teh fungsinya sudah. eta siang ngoprek motor aing di kumaha? Jih, motor sia kumaha, Cil? Ieu mah aing menang ngagadet si Akib ieu. Ngagadet si Aki kumaha eta motor aing turun. Lah embung aing menang ngagadet si Aki. Dibawa ieu mah. Dibawa kumaha sekali turun tah, deuleu tah pasukan minion tah. Mau anjing di mana? Bener ieu teh. Mau anjing di mana nih si Aki? Turun. Duh, anjing kumaha tuh Cil duit aing 300. Ih, Aing mah. kali. Ah, anjir. Ah, kuya parah si paman main gade wae. Ah, sugan aing heueuh barang nu si Aki kehet teh. Anjing duit aing 200. Ya, pinjam duit 10.000 urang bayakeun bensin. Geus biasa sih mah kunyuk, kena nginjem duit. Najis lah, mau kamari kita dibayar. Yo wayahna mah acil ieu. Aing capek ngedorong bayakeun bensin. Ieu ngan ukur 10.000, butuh 10.000 deui. Aduh, sia. Ayo, tadi kade bayar heuh. Jadi kudu pulangan, Cil. Ulangan atuh, kan tadi siap bukan 10.000. Siap. Tah. Nuhun ya, Macil. Ih. Pokok kita terjadi injemna. Aya iya 10.000. Nu tadi abis 10.000 abis kadiekeun. Ya, nuhun ya, Macil. Heeh, yuk. Iya, 10.000. Oh, heeh. Mana gitu teh? Nur. Ayo mah ada yang nusukna konten teh aku. Si Marisolnya Si Marisol. aing tadi foto yuk. Ayo, jangan tadi foto yuk. Yuk. Foto sok dina TikToknya, artis seleb TikToknya. Nusukna kontennya, Bang. Ieu teh ade jinggonya. Ada kobra. Ade Marisol. salah dong. Apa? Dasar sobat Marisol sanes. Marisolnya. Salah. Naon atuh? Ade Bangkong. Lah Marisol abi hayang dipoto ya. Yang fotonya pangmotokeun. Anda itu siapa ini? Aku sama Anda.
Aduh, aku sangat terharu sekali. Ternyata aku Abi, yang banyak dipoto, fans. Ya. Mas. Boleh lah, boleh. Boleh, aku fotoin ya. Dipoto? Mohon Abi foto. Ya. Tuntasnya. Atau nuhun Pak Adenya. Aduh Abi Nuhun ya, pisan nuhun. nuhun. Nuhun, Pade. Terus maksudnya Abi ngefans ke Ade Kipli. Tapi aing ngomong ngetokeun. Jalma teh liar sugan. Pan aing artisna. Besar goblok. Makanan ringan. Ah, beli Pade ah. Naon Bade? Iya ah tah, makanan ringan. Beli Prayogi 500-an ah. Tapi biasa nyobian yuk. Oh, mangga sok dicobian dulu ada enak. Nah, bener ya. Kumun, tak anu lada aya, anu teu lada aya. Aya garansi anu kos. Tuh aya garansi mah, kan enak sok cobian geura. Nya teh aya garansi segala podcast aya garansi. Teu aya lamun nu BS aya. Wah, anu beres Eh. lauk atuh. Beres mah. Enaknya? Oke. Gimana kira sana ieu rada-rada. Eta mah nu ladana ah. Kamu paminggeun nu teu ladana ya ah. Ya. Tah, ieu nu teu ladana. Beli bade ieu mah tah. Cobian mah tah. Ieu nu ladana. Ieu mah teu ada. Eta mah teu lada mun. Enak keneh nu mana? Enak keneh nu lada. Oh, teh acan. Ah, kan ieu mah Cobian. leuwih pisan aya dagang teh geuning kalem. Enak ah. Enak keneh nu teu lada, penuh lada. Buana lagi mana? Enak. Oh, sok atuh ah. Beli Prayogi sabaraha ah? Hah? Prayogi sabaraha ah? Prayogi sabaraha hiji? Tapi boga duit. Ah, Kan dia nyobian cenah ya, aduh mah nyobian, ganti niat meuli. ngomong atuh aing moal mah. Ih, Masaan mungkur rugi aing. pan tadi cenah teh Ah. biasaan cenah kumaha? Dagang tetesan idang. Panas. Makanan ringan. Ah, beli Prayogi rupiah ah. Nah, eta teh Iya, biasa, makanan ringan, enak. Beli Enak. bade, uhun. Sok geura ah. Sok kumaha maksudnya ya? Ieu hijina 500-an ah. 500-an nya. Uhun. Biasa nyobian ya. Oh, biasa sok, bade dicobian heula mah. Mohon atuh kek sakeratnya. Uhun. Tah ieu anu ladana, anu teladana ah. Tah ieu anu ladana. Ieu teh tahunya. Uhun. Enak ya? Ekso. Cobi nyobian nu lada. Oh, sok ah, rek nyobian anu ladana mah. Hiji we nyobian mah nya. Enggak. Berarti ah dia masih reungit ya. Mohon sereungit barada. Kebon we ya. Kebon caket kebon. Ieu ah bade Prayogi sabaraha? Hah? Enak. Enak mohon. Sok bade Prayogi sabaraha hiji, anu ladana bade sabaraha hiji, anu ladana bade sabaraha hiji. Moal ah. Nah, moal. Atas warung ge. Atuh nuhun. Ah, Nuhun. enak jaman Nuhun, nuhun. hiji. Ah, Nuhun nya. Masia lah. Ah, kayak hiji ngasaan deui. Ah, bangkar aing di sana.